بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون أفلا تتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzabu biayatina. Ya Allah. Walladzina jeung ari jalma-jalma kadzabu anu ngabohongkeun deui ladina biayatina kana pirang-pirang ayat kami maju Gusti Allah. Eta ya masuk ngeunaan kaladina non alada siksa bima sabab perkara kanu anu bukti ieu ladina eta yamsukuna pada neraka aya kharujuna anin taat terusna bongan kalaluan tina taat sambil nanti nu kamari mah man amana wa aslaha la khaufun alaihim wa lahum yahzanun zaman iman jeung anu ngabeberes amalna maka moal kasih moal rempang moal kanalangsaan di dunia di akhirat. Sabalikna jalma-jalma anu kufur anu ngabohongkeun kana ayat-ayat kami kufur teu percaya kana ayat-ayat kami jeung Gusti Allah tah nu kitu mah bakal kakeunaan ku siksa. Padahal eta bima kanu yang sukur golongan parasek
henteu taat teu ka Rasul, teu percaya kana manungpa perkara anu dibawa Rasul. Kul bejakeun kanjeng Rasul Muhammad lahum ka ahli Mekah kana rabbul teh. La aqulu lakum indi khazainullah. La aku mengucap kami lakum kalan yang gabe ini ingdi saya sudah tepi di kami khazainullahi ahli bilang-bilang udang Gusti Allah alati min hayal suku anu mana Allah ngarizkian tina kami. Bejakeun kami mah teu boga budak rezeki itu, teu boga budak rezeki mah Gusti teu boga budak rezeki kabeh ge Gusti Allah. Mun Allah ngarizkian jadi rezeki tahun Gusti Allah ditahan rezekina jadi tahan. Hancur bisa ku kami bejakeun teu bisa ku. Jadi kanjeng Nabi mah teu ngabogaan undangan Gusti Allah. Walaupun diberi kebebasan dina nyokot perkara anu aya di undangan Gusti Allah. Di kanjeng Nabi mah lain boga dan boga nama Gusti Allah. Tapi kanjeng Nabi diberi kebebasan pikeun nyokot perkara anu aya di undangan Gusti. Beda cemburangnya. Ya urang mah. Sehingga bisa dipakai wasilah lamun hayang nyokot perkara anu aya di gudang rezeki Gusti Allah bisa make wasilah ka Kanjeng Nabi ngalobakeun shalawat. Angger nu boga nama Gusti wala a'lamul ghaibah. Bejakeun deui ku anjeun Rasul Muhammad bahwa kami teu nyaho kana perkara anu gaib. Emang gobaani wala yuha ilaya. Teu nyaho perkara anu gaib. Nu gaib teh nu samar. Teu nya anu nu kaluar tina perkara anu kaidrok anu kapangi ku panca indra teu nyaho. Di mana-mana teu dibere nyaho ku Gusti Allah. Ngandai Kanjeng Nabi mana boga Gusti Allah di bejaan, malaikat di bejaan. Kanjeng Nabi teu apa kana jero hate hiji jelema. Tapi apal teh tu dibere nya kades eta mah kitu. Eta ceuk saha ceuk malaikat. Malaikat teh ceuk Gusti Allah. Teu apa terkecuali anu diberenya ku Gusti Allah nya apa kabeh ge diberenya ku Gusti Allah nya. Jadi gudang rezeki lain kami teh kanjeng Nabi teh. Perkara nu sabar kami teh nyaho. Kan? Aya janji ti Gusti Allah kami dibere kabebasan pikeun nyokot anu aya di gudang rezeki Gusti Allah. Oke, kami diberi wahyu. Wahyu mah info anu moal meleset. Ya, beja di Gusti Allah. Moal meleset. Moal aya salah. Wala aqulu lakum inni malak. Bejakeun kami teu ngomong ka aranjeun bahwa kami teh malaikat. Lain malaikat kami teh jelema biasa. Jelema biasa. Secara zahiriyah jelema biasa. Lain-lain malaikat anu sok lempang, anu sok dahar, yang sejabat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Kami teu nuturkeun kecuali kana perkara anu diwahyukeun ka kami. Kami mangan saukur nuturkeun perkara anu diwahyukeun ka kami. Luar eta kami teu nyaho. Ya ceuk Kanjeng Nabi. Titah bejakeun ku Gusti Allah
itu ka manusia teh bejakeun kitu tah kami mah kitu kami kalian malaikat kami tentunya bukan perkara gaib kami terbuka udang rezeki kami ingin Gusti Allah kami bahkan saukur dipapari dan wahyu kami mah jelema biasa kami tenyahokan perkara gaib kecuali nanti wahyukeun Gusti Allah. Qul bejakeun Rasul Muhammad hal yastawi nah sarua saha al-a'ma jalma kafir anu bisa nepakeun ka jalma lolong wal basir jeung jalma anu ningali jalma mukmin anu bisa nepakeun ka jalma anu ningali sarua tah teu nya bejakeun oge sarua jalma anu lolong jeung ningali kan teu aya nu ningali mah leumpang perkara arah sabung katingali mana tincakeun leumpang kudu ka mana nya kitu jalma mukmin eta mah geus puguh katingali jalan hirup teh ye isalamat teh ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu ya mun aya cilakaeun mah meureun ieu lamun aya beling hareupeun meureun teu ditincak we aya jurang lewat lengkol aya jalma nu ningali mah kitu jalma mukmin beda jeung jalma kafir misalnya pakeun ka jalma lolong jalma penglae tong atom sumur oge gebrus bae anu ditabrak bae beda teu sarua jalma mukmin tara arah da puguh katempo ki leumpangna jalma kafir mah afala tatafakkaruna nah teu mikir aranjeun kabeh sehingga jadi iman lamun mikir waktu jadi iman ya atuh nah teu mikir dalam mikir mah pasti iman sabab dalil-dalil anu nunjukkeun kana kawahadan dan Gusti Allah geus jelas baheula itu sabab mikir ya teu sadaq